الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika Kanjeng Nabi terus munazarah debat jeung tokoh-tokoh kufar Quraisy, tokoh-tokoh kufar Quraisy temenge eleh ku Kanjeng Nabi, datang ka ditangtangan ku Kanjeng Nabi sakumaha kamari. Lain dijawab tapi frustasi. Endahan kajen paeh bae aing nungguan siksa ti Allah ke aing mah kiamat bae daripada iman ka anjeun Muhammad. Aing mah mendingan kena siksa paneta pohara jasa ku embung-embungna iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalikeun mah urang-urangan hidayah teh mahal. Hidayah mah mahal, tapi kadang-kadang murah. Lantaran urang lamun ngadenge adina panglima perang Inggris Tony Blair asup Islam teu kira-kira apa. Geus puguh Mike Tyson asup Islam. Geus puguh bangsa Muhammad Ali baheula asup Islam. Lain lalagaan gempar dunia. Murah asana hirup di negara kafir. Tetapi manehanana bisa asup Islam, bari kemewahan anu luar biasa. Wow. Michael Jackson mah penyanyi kelas dunia paneta. Lain lalaga. Tapi hidayahnya rusuk asup Islam. Murah amat. Ketika orang ke daerah orang di Bitung, aya jelema anak Ki Haji. Gara-gara sekolah ke Jawa balik asup Kristen coba eta. Masya Allah di Cisokaya asup Buddha. Bareng di Tangerang mana geus kokojotan bae asup Katolik di kumaha tuh. Tanu badak ge urang mau di kos kitu tinggal urang geus bae ulah pati eta teuing tinggal ka urang we Gusti alhamdulillah. Abdi mah jeung eta terus urang ngadoa Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Mantap. Seringan maca ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tah eta teh penguat iman. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Tah eta teh penguat iman dibacana memeh salat subuh mun bisa 40 kali, mun teu bisa 30 kali. Kira-kira darurat masa meunangna bae. Tuh ya supaya teger iman urang. Di gagelok urang araringgis jasa. Aju moal katahan pan di urang sepugu ayeuna Sumarekon Tangerang. Ieu ka dieu bakal pembangunan moal henteu pasti aya gereja dan lain sebagainya. Dek dikumahakeun tanah-tanahnyana nu ngabangun-bangunnyana. Aju negara urang lain negara Islam. Kabarna urang mun tayang jeung minta pertolongan deuk kumaha ketika urang make kekuatan ya otomatis adu kan mungkin bae atuh terjadilah tumpahan darah. Untuk menutup kemungkinan kan. Nah, iya tinggal urang sadar lah. Geus hakikat nama jagrak Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ieu geus karolo. Geus karolo kok mun geus wisana teh lah. Salega dua lega qaid. Salega dua lega. Ieu nu ngarora.
aja anak urang incu urang keur carita ka hareup wawasan urang je kumaha ka hareup sedengkeun dicekel agama kuno teu ikhlas mah lain ngagedean pareum bae teu ikhlas mah geus pareum bae kajen kumaha dicekel kuno ikhlas karak gede jeung henteu kudu nyeun kekerasan ikhlas ulah make hawa ulah make nafsu ulah kahayang dunia ikhlas hiji be agama gede ya Kangjeng Nabi terus debat elehnya lain iman tapi frustasi kabelah dieuna horenganan Kristen di jero agama Kristen ge tengah hiji eta teh aya wilah-wilah aya golongan-golongan di Yahudi sarua bae Masya Allah disangka ku urang mah Yahudi teh atuh sagemblengna Yahudi sarua di jerona ieu berpilah-pilah golongan-golongan madak Kangjeng Nabi Nasara iftarat Nasara pecah belah agamana sabaraha eta wahidah wasab'ina 70 hiji Nasara teh Kristen jadi 70 hiji teh paberencai mantak aya di ditu mah tiluhurna mah aya Katolik aya Protestan aya Kristen eta geus hiji eta geus sarua padahal mah baheula waktu konsina waktu mutamarna waktu musyawarahna sarua eta teh akur teh pada satu suara pengangkatan Tuhan terhadap Isa. Jadi Kangjeng Nabi Isa mah diangkat jadi pangeran ku manusia. Pikir coba kuatak. Aya pangeran diangkat ku manusia. Aya eta memeh Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Ya tah ngangkat manusia tah mah. Pengangkatan Isa diangkat sebagai Tuhan lantaran sakti mantraguna. Jelema pecak tiup cager, jelema lampang usap cager, jelema paeh udangkeun deui, hirup deui, jelema deuk sakarat di kitu teu jadi sakaratna. Oh, ieu mah pangeran jelema kos kieu mah. Dinobatkeunlah bahwa Isa pangeran. Akur kabelah dieuna. Iya, aya Katolik Ortodok pecah dua. Kristen, Protestan, kabelah dieuna hambalayah loba. Moal salah Kangjeng Nabi, jadilah 70 hiji. Yahudi iftaraqat. Sinten isnen wasab'in 272. Yahudi sarua gawarna paberencai di jero 72. Nah, wasatat tariku ummati. Umat kaula bakal paberencai ala salasi wala salasah wa sab'in 73. Urang 73 ya. Kulluhum pinnar illa wahidah. Kabeh neraka kecuali hiji. Ya Allah. Wa satabtariku ummati ala 73 millatan. Bakal paberencai umat kaula menjadi 73 agama. Kulluha finnar illa billatan wahidah. Mereka neraka kecuali hiji. Cak sahabat qalu wa man ya Rasulullah saha eta nu hiji. Cek Kangjeng Rasul man kana ala ma ana alaih wa ashabi jelema anu nuturkeun kaula nu akur jeung kaula jeung para sahabat-sahabat kaula eta lah kusalamet iyalah ahli sunnah wal jamaah mantak alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin di urang bae lamun hitungan NU ieu keur carita golongan aya di Muhammadiyah aya di Persib Persatuan Sepak Bola Bandung kan golongan deui aya na kuari HTI aya deui Islam Jaulah aya deui Ikhwanul Muslimin aya deui Islam Pancasila
Islam kajajadan dong Pancasila mah ya Islam baca-baca aya deui Islam pageningan, aya Islam toriko, aya Islam disebutna teh Islam Nur Cahyo, aya deui Islam disebutna teh Islam kitu Cirebonan teh naon ngaranna Bah Umar, aya deui Islam di urang ge lawan ditu kan loba di urang Islam anu teu kudu ka Mekah Baitullah nang teu kudu muga haji kan cukup ka Cirebon bae aya pohara aya Islam tasawuf atas nama ieu mengatasnamakan Islam tasawuf, Islam toriko dan lain-lain sebagainya. Dijieun golongan gon disebut asobiyah. Asobiyah teh iketan-iketan. Jadinya nate percaya ka iketan-iketan di salah satu perkumpulan ngaranna asobiyah, mun dibahasa intelekeun ngaranna fanatisme. Tina isobah teh beber teh dinisbatkeun isobiyah. Jadi kang bangsa beber ngiket, terikat ku NU, terikat ku Muhammadiyah, terikat ku Persis, terikat ku berbagai-bagai iketan teh. Hajujana teu keluar tina aturan-aturan eta dipertahankan terus ngaranna asobiyah yakni fanatisme. Mulai paberencai. Ari baheula mah aya mazhab sakumaha keur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu pupus Kangjeng Nabi dicekelah tambuk kekhalifahan teh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq perang Yamamah. Gugurlah para sahabat ketika perang Yamamah 70 ahli Al-Quranul Karim. Mutalal Al-Quran 70 gugur kabeh. Tidinya Sayyidina Umar kan laporan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Amirul Mukminin, sementara perjuangan urang kan terus tidak pernah surut, iraha baik, urang terus perang. Nah, lamun urang terus perang, teu bener setiap perang gugur, setiap perang aya nu gugur walaupun menang perangna nu talal Al-Qur'an engke kan beak. Maka coba urang bukukeun di Al-Qur'anul Karim teh coba. Abu Bakar kan marah. Ieu perintah kalakuan nu teu pernah dilaksanakeun jeung teu diperintah ku Kangjeng Nabi. Wah, bidah. Marah Sayyidina Umar. Demi hak. Cek Sayyidina Umar walaupun Kangjeng Nabi teu pernah merintah, tetapi ieu urang ijtihad. Lantaran kadituna beak da kula pikir. Tilu poe kukula ditungguan cek Sayyidina Umar. Ditungguan. Ikir Sayyidina Abu Bakar sapoe dua poe dibere ilham ku Gusti Allah. Bener oge Umar ya. Waduh lamun diantep engke perang terus sep meureunnanan. Akhirna bebeja ke Umar, sasalaman pelukan, pemikiran anjeun bagus, laksanakeun. Panggil Zaid bin Sabit sebagai penulis, tulis, jadilah Al-Quran. Perang deui, saged perang anu kadua kali. Nah, gugur deui. Aya nu ngomong kieu, sahabat teh sanggeusna maca Al-Qur'an teh dibaca kunyana, barang dibaca kadengena ku Sayyidina Umar lain deui. Jalain kitu ti Kangjeng Nabi mah. Kadieu sia, coba baca eta ayat, dibaca, begitu dibaca lain kitu ti Kangjeng Nabi mah, kieu cek jangan lain kitu. Coba eta memeh eta kumaha? Memeh eta kieu lain cek Sayyidina Umar. Coba mantas eta kiki lain eta. Wah, kacau ya. Aya deui coba kadieu sia kadieu. Coba baca Al-Qur'an ayat nu tadi dibaca ku eta tah, dibaca tuh. Oh, lain deui bae cek nya. Coba memeh ayat eta lain cakur deui jeung ieu. Nu ieu cakur deui. Ah, ieu mah kudu musyawarah gede-gedean. Musyawarah gede-gedean lah Sayyidina Umar cuman can pati ditanggapi. Jadilah Sayyidina Umar khalifah. Setelah Sayyidina Umar jadi khalifah, maka Sayyidina Umar mengusulkan ieu
Al-Quran teh supaya ditulis rapi. Akhirnya diberikan mandat ke Sidina Utsman. Di zaman Sidina Utsman lah, sebab lobaan mendengungkan Al-Quranul Karim itu akur jeung sakumaha pamanggihna, maka akhirnya ditulis ku Sidina Utsman, dijieunlah 5 dikairakeun, dikairankeun, dikayamankeun, kemudian dikemsirkeun, nu hiji di Madinah. Etalah disebut Mushaf Utsmani. Nu kuari ku urang dibaca ialah hasil karya Sayyidina Utsman. Tah dibaca kabelah dieuna langsung dibaraca ditalar. Talarlah ku para mazhab. Nyeula mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Lantaran ieu lamun henteu dibukukeun cilaka ka dituna. Sebab engke nu talar Quran saeutik jeung nu memahami Al-Quran saeutik dijabarkeunlah ku Imam Syafi'i sesuai jeung aturan Imam Syafi'i. Berikut kaidah-kaidahna Imam Maliki kitu keneh, Imam Hanafi kitu keneh, Imam Hambali kitu keneh. Ieulah anu mudawan 4. Kabehna mah aya 12. Kemudian nyatikan jadi 11, cantik jadi 9, termasuk Imam Ghazali lu katujuh ge goer mudawan. Nah, ieu nu mudawan mah tetep 4 nu diakui dunia. Dek lumpat ka mana bae ge teu ngaku atawa ngaku pasti bakal kanu 4. Urang ngaku bagi mazhab Syafi'i pas. Nu teu ngaku ge nu teu ngaku lumpatna mun teu ka Syafi'i ka Hanafi, mun teu ka Hanafi ka Maliki, mun teu ka Maliki ka Hambali. Pasti nyana kaider bae kanu 4 tinggal ngaku jeung teu ngaku bae. Nah, kuaring geus selesai mazhab ulah bentro. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ulama adalah rahmat. Ulah kieu. Kehebat mazhab Maliki mah, nu hebat mah Syafi'i, geus. Ulah make aturan-aturan Maliki, urang mah Syafi'i bae dorakas ya. Dorakas teh meunang ka kitu tah. Nu hebat mah mazhab Hanafi, hararampang. Ulah make mazhab Syafi'i mah bareurat. Teh hebat mazhab Syafi'i mah, tah memojokeun Syafi'i make Hanafi ulah. Kabeh akur deuk make nu mana? Nu mantep kerja mana almarhum Abah aya jelema murid Abah urang Cianjur datang ka Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya sia ye. Aya naon tuh sia ye ka dieu silaturahmi cenah juga ka Mekah. Bagus. Ngan kula menek nanya bae ka Abah, aya naon? Lantaran kula di Cianjur titah ulah ka masjid ku salah sayur guru kula lantaran mazhabna mazhab Maliki Wahabi, jadi kula mah cenah ulah ka masjid atau ka masjid ge ulah berjamaah geus bae cenah salatna sia bae misah seuri beta Abah. Ayo sia kumaha tuh justru ieu nanya ka Abah, cak Abah mah salat bae bareng berjamaah. Aju urang mazhabna atuh ilu ka mazhab itu mazhab matu Maliki, ilu ka mazhab Maliki hese-hese amat. Aju kumaha niatna? Teu ningali jero hate bae. Ilu nuturkeun mazhab Maliki beres. Hese-hese amat. Cenah cek guru kula nu di ditu ulah eta teu beunang ku sicarekan tah. Eta memojokkeun mazhab berarti ngah bagus-bagus Syafi'i, ngah teu bagus-bagus luar Syafi'i cilaka Quran keneh. Ulah. Ulah sampang urang nyunakeun jasa kuari, babari jasa. Urang getolak, kemudian atuh ayeuna mah hese jasa lantaran lamun dipaksakeun ieu moal utuh urang taklid ka mazhab Hanafi atau Maliki gelah urang bila perlu gegedengan jeung urang India ayo cak urang ge nehi sia masalah geura biasa teu batal urang dibere hampang urang ngeunaheun mana anu kendor biru mana anu kendor ngilu masalah sami jajan urang di imah bae kieu ye aing poe ieu neuk mazhab Syafi'iyah isuk Maliki aing lah pokona geus bro mana katilu poe aing mah mazhab lah Hambali. Hambali mana sia Hambali dulur aing masalah mantan Said Maliki maka tenar Said Maliki eta teh ganti-ganti tahu dia Maliki tahu dia Hambali tahu dia Hanafi jago jasa atau mah pohara teh jadi urang bake kabeh masalah ulah
ulah kieu ulah dipake tah mah batur ulah kitu teh beurang ulah bentrok engkena asobiah nu ulah ge asobiah tadi satungtung urang bisa pertahankan abeh utuh ketika urang geus teu bisa dipertahankan atuh kudu tambah darurat batuk ngilu urang hese-hese basa ulah ge talpek geus aya elmuna boleh mah talpek bae begitu orang wudu nu bodong mapan la madzhab lah urang wudu sampai biasanya sampai barang detop teh je batal ieu mah ye namun teu taklid kahanapi taklid kahanapi beres hanapi pan pembatalanna beda pembatalanna ari hanapi mamun kaluar getih teu batal sampai makan teu tuh geus bae toa menang 3 putaran ditajong kaluar getih taklid deui ka mas sampai semua teu batal-batal tadi iraha batalan tuh sia tah ulah ge kos kitu talpek tah dina hiji ibadah di hiji hukum kuduaan teu ngeunah paberencay tah ieu mah deuk diaritakeun teh ge mazhab mah ulah disangka perbedaan henteu tah mah hanya rahmat tah mah geus masalah urang dekat dia itu masalah ka mazhab nu opat ulah dianggap eta teh perselisihan teu aya geus lamun ku urang diperselisihkeun urang anu cilaka ulah terus keberadian asam ti Syafi'i aya asamna wah Maliki kitu keneh Hambali masalah satu rumpun taba Al-Qur'anul Karim mulai kuari urang nyulusup ka Indonesia panteu rapi-rapi NU jeung Muhammadiyah teh mun ditanya NU kitabna Al-Qur'anul Karim Muhammadiyah Al-Qur'anul Karim persis Al-Qur'anul Karim hadisna NU naon hadisna Bukhari Muhammadiyah Bukhari persis Bukhari tetapi kunaon atuh hayuna ku hari teh henteu sarumpung teu halimpu NU asobiah Muhammadiyah asobiah persis teu bisa ngahiji teh ti luhur datang ka handap Quran sarua kitabna Al-Qur'anul Karim hadisna Bukhari tapi hese dihijikeunana ketika di perumahan tarawih ieu 20 hiji ieu 10 atau 11 eta tidak sinkron atau kieu bae da sarua ulah ribut geus dininya 20 hiji kami dek 10 11 nu satu 11 ulah kami dulu kenana keluar urang anu 23 kan rapi ieu mah dikunci basin dikunci nah ya pemikiran asobiyah teh sekarang itu ulah terjadi seperti itu sebenarnya mah lamun make hati bersih sarua ibadah dekat Gusti Allah adapun perbedaan rakaat teh masalah aduh dikunci atuh teh kan kuari NU ieu jeung Muhammadiyah teu akur nanggal ke dana kunaon atuh make teu akur apakah Muhammadiyah bodoh pinter nyana nyekel Al-Qur'an nyekel hadis NU pinter nyekel Al-Qur'an nyekel hadis kok bisa teu akur sih kunaon sih batak naon atuh nyana musyawarah jeung syaitonir rajim di luhur duduk bersama tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh Persib, tokoh HTI, tokoh Hurud, Ikhwanul Muslimin, akur kabeh ge atuh Quran jeung hadis. Ulah kena nyaho geura di handap musyawarah hayu. Ja kabeh ge ieu ruya NU tatap menang hitung-hitung keneh. Dek modal na hitung. Muhammadiyah aja teuing nyana ngitung-ngitung ge ruyat sarua bae teu teuing datang ka teruyat bae ge emang kumaha kitu nyana mempertahankan ibadah ka Allah nyana mempertahankan sulam-sulam ge ruyat sarua bae Muhammadiyah anu nyaritakeun ruyat teh pada sero ngitung sarua bae atuh lamun sarua ngitung sarua ruyat batak naon duduk bersama tidak bisa Kiai kenapa tidak bisa
ini permasalahannya kan waduh Kiai nggak usah diceritakan. Kenapa? Urusannya waduh Kiai. Kenapa? Ini permasalahan tuh. Kayaknya kesini lagi sih, jangan rame-rame dulu. Kenapa? Begini Kiai, ini kan kita urusannya posisi Kiai. Hah? Posisi. Jadi kita pertahankan NU supaya posisi kita di sini NU semua. Boy, Cak Muhammadiyah kita juga yang posisi kita. Jangan sampai kalah kita sama NU. Posisi kita tetap kita. Bagaimana sih? Seperti sarua. Salah Sobia. Ima ngomong pada urang na bae heula nanya. Pada urangna engke di Cikupas ya pada urangna deui. Engke atuh belah aja pada urangna deui. Horeg sa Indonesia nya hon. Eta kok kitu eta. Alal hakim lain lawagan. Jajal lamun henteu nyaritakeun posisi, henteu nyaritakeun kaunggulan, lain asobiah mah niuk bareng bahas madak naon umat Islam se-Indonesia secara nasional nyana tokohna otak pasang. Urang teu bodoh nyana bego. Atau orang bodoh nyana bego. Pakai otak. Teu, nu mata ketika teu bisa ngahiji, nyana nu malalinter teu bisa ngahiji. Aing moal kudu ngahiji lantaran boga ilmu. Muhammadiyah teu asup aing mah NU teu asup aing mah deuk ka Allah make kitab aing. Emang sia boga kitab soekeun huzur sia ku aja. Loba omong sia. Hah, atuh tungtung nama akur bae deui. Pak Asobiah dengan hati anu luas, terbuka tiis deuk ka Allah, dimodalan ku Allah, boga ilmu ti Allah. Dek duturkeun los ya henteu kajeun ja aing mah aing deuk ka Allah make ilmu keyakinan sia nuturkeun aing teu bunga sia teu nuturkeun aing teu bendu urusan sia milu ka ditu ajug-ajuran jeung ancul-anculan jeung anu hayang posisi tuturkeun ku sia capek sia hujanan capek asobiah kana tah ngaji bukakeun hate urang ulah nutur-nutur nu kitu kamari ngadalil poe eta ilu partai poe itu hayang posisi nyana-nyana kene huluna cabok dan wakos gitu mah teu konsisten sama ngaranna aduh geus turkeun guru urang teu loba ngomong sabodo nyana mah nyana wae urang mah urang nyana mah mentek haokan ngagoreng-goreng jelema hayang aya kepentingan jadi Firaun pan nyana mah tadi lain dekat Allah itu orang-orang lah cina orang diaromongkan sadaek nah itu sapira diomongkan jatuh di toel itu di ciduhan itu sudah nyeri itu nyantu sadaek nah ngorot-ngorot dosa terus beres eta kan urusan dinahin nu jadi masalah kuali lain tanah nu dek dibahas ieu taparruk teh nu puasa tiheula kan taraweh tiheula kuari nu puasa panderi kan taraweh panderi cak nu puasa panderi terulang ieu masih dipake taraweh ku babatok sia bego sia dikunci ku aing sia eta nu tololna dek ibadah ka Allah tapi nya ngalarang atuh sakal deh oh keyakinan ente bae eta sok atuh pake mangga kula mah deui sugan salah tuh nantak naon jam masjid mah lain nu nyana nu Allah ye cenah ieu paberencai nyana nu nyeun paberencai tuh lamun urang nyaritakeun paberencai tuh paberencai kabeh mantak naon dihalimpukeun mangga besi deuk dipake masjid nyangakeun ngan kula mah boga kayakinanna isuk sebab kula mah pagawe milu ka pamarentah bener jeung itu benerna kumaha pamarentah bae lah sakalian bobolok ku dosa jeung pamarentah gitu Allah teh budak ngomong katerusan bego sia mantak naon sadar kesulahayana naon kan naon ibadah ka Allah da ilah taparruk ieu carita innal ladzina farraqu dinahum tah eta kok salah leutik aya aturan masalah kunut dipermasalahkeun teu nanya di Bandung boh pajagalan masalah kunut bae jadi huru-hara gede mun di Bandung ngaranna pajagalan wah eta mah geus sejoan pajagalan Bandung teh ngaranna wah urusan susoli wah
urusan geus parah jasa. Ieu cak ieu bidah, cak ieu henteu, cak ieu bidah, cak ieu henteu ribet. Tungtung nama si telu. Pan hari nyaritakeun usoli aya telu mah pan haram. Pan belum teh coba ya. Di Bandung ke Sarolong lah sekarang itu. Garut sarua. Urusan usoli terapi, urusan kunut terapi, nu teu salat mah teu diurusan. Teu diurusan tetangganya teu salat juga ditoel atau henteu. Ngurusan ieu bae nusok usoli jeung nusok kunut dibego-bego, dibidah-bidah. Aya nu teu salat mah henteu nya ge, malah babaturan jana ka dinya. Hese. Iya terapi. Geus terapi luar biasa. Masya Allah, iyalah golongan. Nah, baheula Yahudi golonganna beda-beda, Nasrani golonganna beda-beda. Lantaran nyana aya nu make kana kitabna, aya nu teu make, aya nu make sawareh, aya nu teu make sawareh. Kitulah baheula Nasrani yakni Kristen, Yahudi eta geus sarua kitu keneh di agama urang. Nah, ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi heulanan Yahudi jeung Nasrani geus jelas nyana nyekelan Taurat tapi paberencai. Kitu keneh Kristen nyekelan Injil tapi paberencai. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Innal ladzina farraqu dinahum, sanyanyana Yahudi sanyanyana Nasrani anu mecah belah kana agama Nabi khilafihim bihi, lantaran perbedaan dina agamana faqadu ba'dahu wa taraku ba'dahu. Ieu dicekel sawarehna, ieu ditinggalkeun sawareh. Kitu keneh Taurat ieu dicekelan, ieu mah ayat ieu mah ulah kitu bae. Bahkan wa kanu syi'a, kaayaan manehanana Yahudi jeung Nasrani teh jadina berilah-ilah syi'an, berkelompok-kelompok, golongan-golongan, aya petak-petakan, aya puak-puakan golongan apa berencai. Dina sawareh ayat mamacana faraku taraku dinahum alladzina umiru bihi saha Yahudi jeung Nasrani. Ketika Yahudi jeung Nasrani perbedaan di agamana masing-masing, Kangjeng Nabi dinasehatan ku Gusti Allah, Muhammad lasta minhum fi syai. Paberencaina Yahudi di agama Yahudi, paberencaina Nasrani di agama Nasrani, sehingga loba pisan kelompok-kelompok nadu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Injil yakni Nasrani bakal aya 70 hiji, Yahudi bakal jadi 72. Muhammad anjeun lasta minhum fi syai, ulah aya naon keur anjeun mah terhadap manehanana. Ulah sieun-sieun maneh mah anjeun mah ulah milu tanggung jawab lantaran anjeun moal dipenta pertanggungjawaban ke di akhirat. Keur bae jangan bae. Ulah bingung, ulah sieun. Innama amruhum ilallah. Saya lihat urusanana tamasrakeun ka Allah. Allah anu bakal ngurusanana. Summa yunabbihu bima kanu yafalun. Ku Allah bakal dijelas-jelaskeun, dicarita-caritakeun di akhirat jaga bima kanu yafalun. Naon nu kumanehanana dilaksanakeun mimpi gawe payujazihim bihi. Bakal dibalas langsung ku Gusti Allah. Ulah sieun. Anjeun bae urusan umat. Nyana mantapkeun. Datang ka kuari emang di Kristen teh henteu bentrok sarua bae. Di Katolik sarua bae. Nu matak loba aja mah ngaran musolana ge. Musolana loba ngaran cenah. Petruk. Dan lain-lain sebagainya. Teh Yahudi kitu keneh. Mantap kurang ayeuna lamun maca soal dunia ya, soal dunia. Sangat ironi, lemah jasa Islam. Lantaran naon? Yahudi, Nasrani, Islam, mayoritas Islam. Kafir teh dihijikeun Nasrani, Yahudi jeung berbagai lobaan kafir. Tetapi lamun hiji-hiji bah Yahudi minor.
Kristen jeung Islam lobaan Islam. Tapi lamun kieu mah kafir berbagai agama. Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Jeung Islam lobaan kafir. Hampir bagi dua kan lobaan seti. Tetapi lamun hiji-hiji agama masih lobaan Islam. Jadi termasuk mayoritas Islam sebenarnya mah. Jadi dibandingkan jeung hiji-hiji agama mah. Nah, kuari agama paling letik Yahudi. Di kedua adalah Nasrani, katilu Islam paling gede, tetapi ia menguasai dunia kuari Yahudi. Kristen ge eleh. Kristen ge kumaha tunjukan Yahudi. Amerika teh kumaha cak Palestina, cak Israel. Inggris kumaha cak Israel. Jerman kumaha cak Israel. Prancis kumaha cak Israel. Lamun nyala kumaha cak Israel. Nah, kuari berarti persekutuan. Seketika persekutuan Islam lah kuari nu jadi korban. Indonesia korban, Malaysia korban, iya Asia Pasifik korban kabeh. Kumaha cek Amerika nyana boga multi. Urang geus teu bisa kukumaha kuari. Pemilu mah pemilu bae urang tapi tetep aja diteken ku Amerika. Pilpres mah pilpres bae tapi tetep diteken ku Amerika. Maju mundurna teh aya di Amerika negara urang teh kuari. Nu mantak di modalan kuari ku Amerika. Modal dan pilpres ya di Amerika kuari. Deh, emang udah kumaha gitu. Nu mantak kiai nu mimilu deleukeun sia. Artinya atuh meunang mah menang bae motor mio-mio bae mah. Ngangga ditu ulah. Tah, baru urang maca kaleuwih ka jero ka Inggris. Geus kok kitu bae teh mah geus lain rahasia deui, teu bisa dirahasia-rahasia. Baheula zaman Soeharto dirahasiakeun. Kuari lah kemalah kuari lamun dicaritakeun deui mun dikak bulu. Lamun kukula dicaritakeun mun dikak bulu. Bahkan lain bulu luhur nu handap ke burikak. Aduh. Saya tik gambaran. Urang boga kandidat dua, hiji Jokowi. Kan masih mentah. Nyada di perpolitikan panggung politik kakaraknya jadi gubernur kuari dan jadi presiden. Belum pengalaman dong. Ini kan sebuah negara. Bohong. Encan konsolidasinya nak. Encan mengetahui di berbagai provinsi ayah saha dan bagaimana cara mainnya. Artinya can pernah konsolidasi kakarak maca baiknya di buku-buku ya tuh maca masa pira maca okos jelema macaan kitu buku-buku kedokteran okieu praktek sia nyeri mata disuntik matana bocos bisa sia aya ketika orang ningali ke Prabowo dia ada sangat pengalaman sebab di militer wataknya kan luar biasa tidak pernah mau mundur. Sudah teruji Prabowo mah pantang mundur jangan mah apapun yang terjadi numantak naik lagi tak istimewa emang istimewa kan eta aja pembacaan kuari endek ka mana urang terserah dek milih atuh aya nama kitu Jokowi berarti mentah kos gitulah keadaanna mentah sangat mentah lain mentah sangat mentah jeung urang boga presiden potongan gitu kan teresep. Atau harusnya cerita potongan betul. Oh, tapi lamun Prabowo, waduh, seremnya sehesek aseri pan. Seakan-akan di dalamnya tersimpan sesuatu. Geus teh mah urusan kos gitu, mah tapi cerita ieu, tetapi sing hade. Ieu kan sebuah negara. Sebuah negara maju mundur terletak pada RI 1. Namun etap kitu Jokowi dikendalikan 150% ku Amerika da kumaha ka dituna urang. Sementara Prabowo makan geus jelas-jelas jarama didukung ku Yordan. Yordan eta salah satu presiden anu tidak pernah mencium Amerika. Berarti kan di jerona geus sah urang. Wah, iya. Berarti kan mulai moncong geus disiapkeun moncong berarti kan. Eta pembacaan politik karana. Jadi orang deuleu ka ditu uratna nu ieu dukungan Amerika nu ieu dukungan Jordan kadinya ulah deuleu jelemana heulana
Tuh eta politik kan ngaranna mulai tah rada muringkak kelek heula tah karena kelek doang ya. aduh ditekeun teh ti kurang ya supaya rada punduk-pundukan sedengkeun mun menang Prabowo Amerika lain lalagaan siapkeun 500 triliun lamun eleh Prabowo ngaranna ge militer persatuan kemiliteran lain lalagaan nyana makan sumpah boro-boro keur ngajabat geus teu ngajabat nage persatuan militer teh lain lalagaan kos idi teh ya Ikatan Dokter Indonesia kajeun teuing nyana salah dibela bae ku aja teh salah dibela bae sesar kadieu nungsang salah kemudian jadi gitu kami yakin tetap dibela ini ada ilalangan sebab urusan lain nasional internasional Jerman punya tah urang mau maca mulai ya rada endek muringkak ya iya ewe Prabowo awas ewe kuah gitu geus disiapkeun ku jana segala rupa sedangkan jana Kopassus Pak lamun urang hayang nyaho gerakan-gerakan di Indonesia ketika aya sababaraha gerakan emang saha komandanna kaca bukan cah bebasan sing hade ieu menghadapi pemilu tisis jahe maksudnya tisis jada herang orang muka kacamata politik di lain lalagaan ya tanda-tanda kemenangan Jokowi ke saya hiji loba anu jalani konde kajajaden okos ke Megawati dek naik deh konde jarana di terdekat jarana tetapi kemodelan aya nunggu jadi konde udah deh wah berarti ya kan dibahayang akhir zaman Megawati mah geus jadi konde teu udar. Kuari mah anu udaran deui. Wah, iya berarti kan cilaka. Nah, jadi dua kebahayaan, ieu menang, ieu ngamuk, ieu menang, ieu ngamuk. Lain jelemana, tapi nu ngadukungna armada nu luar biasa. Wow, kiai mah atuh asal menang nyoba ya kan. Belon kan. Numantak Wiranto cicing bae kunaon kan ada permainan berarti kan nyana anu geus masang hati nurani rayap lain lalagaan mangkani sugihna lain lalagaan adapun diisukeun urusan-urusan kos kitu eta mah ngaranna ge permainan urusan-urusan hutang dan lain sebagainya lah atuh tah mah kos kitu ieu ngaranna ge dek calon digorengkeun dibaguskeun digorengkeun geus tah mah dek ditanggapi jeung henteu sabodo tah geus urusan kos kitu mah ngaranna ge endek tarung kan ieu mah apa dimenangkeun bae ku urang duaan Prabowo menang Jokowi menang jadi nu jadi presiden dua di Indonesia bagi dua hot Lampung yang Prabowo ya coba ayo lain lalagaan Wiranto kok teu ngomong sama sekali teu mungkin lamun eueuh musyawarah jeung syaitonir rajim pasti musyawarah sagede Wiranto teh cicing we aya permainan di jero ye sama-sama militer saling menghargai ikatan militer mulai lalagaan atuh tampannya nama masih kene aya ngap-ngapan kene senjata kudu ke bawah ku nyana bawa tembakeun pan kitu nya nama pokoknya mencal ajur mah awak ngalawan wae boro-boro militer tinju tinju dakao udah geus teu neuleug ge ngalawan kene we dak dikduk gua udang deui nyana sebab lamun teu udang deui teu boga jiwa patriot dicarekan ke kok pesialna goblok sia tolol sia manya pejuang ke situ mata petinju kajen teh geus babak belur ge ampun eta sarira eta petinju atuh komo militer
ngaji datang ke mana aing sebenarnya ya. Geus moal diteruskeun mal, ieu mah kakarak rada endek ngaranjug-ranjug setik. Nah, ngaranjug-ranjug setik boleh mun dikecerokeun terus dikodok urang. Nah, ieu kan perlu aya menhankam. Penyelamat. Mantap kuari keur diuruskeun. Urang lembur mah pan aya menhankam saha kiai atuh angel keneh tah mah carita kitu mah guru. Endek main kakarak nanya ngaran sia mah. Ampun ya Pak mantak ieu mah ngalah ngobrol aja orang ketos mah kieu we geus eta ya iyalah mantak tetep bae urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu mudah-mudahan dibere salamet dibere tentrem sahabaya nu menang mudah-mudahan aya dina ridho Allah tak gitu tinggal di dunia luar teh kumaha para kiai anu selalu munajat ka Allah emang henteu musyawarahnya capek ieu musyawarah kiai-kiai teh kadang itu di Pelabuhan Ratu musyawarah kadang di Gunung Karang mantak siga geus aya Haji Pendi di Gunung Karang nah eta keur neangan guru berarti nama kasugihan ngamonyet meureun atuh kadang di Cirebon nahanan lamun teh ditahanan ku bangsa ahli-ahli Allah emang kumaha gitu bahkan anu geus baot dihudangkeun tah lamun urang nyarita kos kitu Muhammadiyah mah ngajebiat kos kitu bae ye ka dieu si Amin ngadimin atau bakos gitu di Indonesia di dunia mana baik ya gitu sarua mantap coba orang ngobrol jeung ahli Allah Habib Lutfi Habib Ja'far termasuk di Jawa ya kene hiji terus di mana Kalimantan terus di kitu non kara Palembang terus aya hiji-hiji bae mah ieu mah lain deuk naon nyalametkeun umat diredam supaya ulah aya huru-hara cik urang ngadoa kumaha di mana dan kumaha lantaran atuh diantepkeun mah waduh tuh jadi nyaho heula jalurna setelah nyaho berarti urang mengarah doa ka mana abe jelas sia kunaon eta ngawirid eta bae naon ini doa itu ahad asyara terus teu dicaritakeun tah kos gitu kan jadinya tah ieu sarua doa ke kudu kumaha saha nu mingtina jadi di dunia luar yakni di dunia gaib sarua ngadoa supaya ulah aya nanaon ditahanan tuh ilah Yahudi pabrencai Nasrani pabrencai anjeun Muhammad lasta minhum fi urusanana serahkeun ka Allah ku Allah bakal dijelaskeun satu persatu balasanana jaga di akhirat nah ieu mah titah tenang wa hadza mansukhun bi ayatis sayyid ayat ieu engke disalin ku ayat perang ieu mah encan aya instruksi perang Mekah keneh kan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun wallahu alam bimuradi sahabat jelema nu datang jaga di akhirat mawa kahadean ulah kudu kahadean nu para ieu mah keur carita pongkolna bae la ilaha illallah percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Allah teh pangeran wajib disembah Allah percaya bahwa kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah falahu asyru amsalha maka manehanana bakal dibere 10 tikleun
wa man jaa bisayati jeung saja lemah anu datang ke di akhirat bisayati kalawan mawa amal goreng fala yujza maka henteu dibales moal dibales illa misla kecuali samisilna iyalah keadilan Gusti Allah. Goreng mah hiji bales hiji tapi bagus mah hiji bales 10. Lain lalagaan. Numantak ketika Allah nenden mizan wa nad'ul mawazinal qist. Allah nenden timbangan sabelah timbangan ieu gedena 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Sabelah kafah ieu cecepeh nu kencana 7 lapis bumi 7 lapis langit. Bodeh. Nu dek ditimbangna sagede si Juned leutik udah teh gede-gede teh Gusti dek nembongkeun kahebatan Gusti Allah. Begitu malaikat hudang ningali teu nyahoon malaikat ge teu nyahoon cek malaikat mah aya naon hadzal misal ieu timbangan Gusti mohon ieu pada amat Gusti sakira-kira bumi langit dunia dipuaskeun kanu sabelah eta masih kene lobor kene dunia langit bumi dihijikeun ku abeh planet-planet nu aya samsun saro milih pati sahali kabeh panon poe planet panon poe saro mustari suhal kabeh komat kabeh dipuakeun di nu sabelah kosong kene. Oh cak malaikat Gusti aduh jadi pertanyaan abdi mah kieu Gusti ieu nu minuhan amalna saha dek ditimbang sagede Juned ieu teh pan ieu pon sagieu legana nu dek minuhan amal saha jelemana. Atau paling kan saurang Kanjeng Nabi meureun para nabi nu sejen atau para wali ge can puguh jadi macam itu paling meureun sautek balah amal-amal manusia mah sedengkeun umur kang umat Kanjeng Nabi mapan galibna 63 aya nu liwat ge lah sama bonus doang anu kurang atuh pare tah babual keusian itu gede-gede teuing timbangan cak Gusti Allah nyaho sia malaikat iya urusan berat dan teu beratna tergantung ridho aing lamun aing ridho bitamarin sagede korma we iya bisa berat ujianan aing ridho sagede korma bae ridho ujianana berat ieu oh gitu ku ridho aing mantap aya jelema ditimbang delegan ku sia malaikat salat puasa aya ge salat ngan nyana inget bae keur salat teh khusyuk kakarung lah kakreditan lah kapagawean lah ya galibda urang lah kos kieu salat mah salat kada teu jadi siksa salat kos kitu batu begitu ditimbang nu bagus teh tadi karosong barang ditimbang goreng main aya klek kredit aya klek aduh nyedekeun si mbak aya ngabohong aya geus nongteng sakira ya mung ngeleng geus mung ngeleng neraka jasa jol aya malaikat mawa surat sagede kieu surat ti malaikat maksudnya ti Gusti Allah melalui malaikat ya cekel ya lah surat segede kitu da naonna cekel gegerani cekel ieu memang can mesti dilepaskeun di timbangan naon atuh dipakekan ieu gegeran lalu tiki waktu naon jeung teh oh bacaan di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
naonkeun ieu malaikat tendeunkeun ka dinya tah kadinya ka tendeunkeun geura aju tendeun geura tendeun bunyana plek wah langsung ngejak wah sinana lagi seuri jipa jadi orang itu ieu eleh kabeh ieu ku ieu kuras surat sagede kieu diketor bikoh sagede kieu gitu oh cek cenah komo mun buat eleh kabeh nyana nanyakeun Gusti pan atuh ieu kabeh nu ieu eleh ku ieu naon ieu syahadat dibaca ku maneh waktu salat mah pan teu khusyuk waktu keur nikah ge maneh geus lain hayang maca syahadat pan hari janu kadeuleu ge susu pan ku sia apa pagawean bae naibnya hadatan segala jauh dipikir kudu disadatan jauh kita mana pikir dek nikah kudu maca sadat mantek sok aya eta naib sadat dulu waduh ini bahaya ini mana kitabna ai Islam geus kudu sadat deui aya rek bae henteu ulah jeung masalahkeun ti mimiti takrib rian datang ka tuhfah maca sadat qobla nikah jauh sok dimasalahkeun eta mah jijieun supaya keren ya abeh okor suheuh dia kitu padahal bajerona mah hayang duit keneh tugas kabaca aja ku ahli nama tentu iya aing tadi ngomong naon karepan iya cek Gusti Allah syahadat siadu dipake di salat dipake di segala rupa ceramah segala naon jalain maca syahadat sia gede nama amplop bener pod tapi sia pernah tengah peuting waktu maneh keur lempeng hate mantes mandi ngalawudu hajut tabarruk aing ban maneh maca syahadat eueuh nyaho pantama syahadat iwal ti aing hajut teh dibacakeun disungut nagengan di jero hate doang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul cek hate sia teh percaya pangeran teh Allah percaya Muhammad teh rasul namun teu iman ka Allah jeung teu iman ka aring cilaka nuhun aing teh iman tah sia sapeuting eta pernah peuting eta maca syahadat ditulis tah ku aing cak Gusti Allah tah syahadat nu lempeng jasa nu ikhlas jasa nah kuari timbang jeung sagala rupa kagorengan sia beuratan keneh eta sebab timbanganna nyieun aing moal aya nu leuwih berat tibatan ngaran aing Gusti cak nyana atuh abdi kadunyakeun deui bae hayang maca hiji deui bae hiji doang ge berat jas lantek cek aja pengen geus aing malah ngridit dek terus aing maca syahadat bae betul panjen belon pan kadinya nanti ieu syahadat mahal jasa asal dibacana ikhlas lillahi berat jasa ikhlas dibantak lamun aya jelema kafir asal Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres eta tae surga nah sebab berat jasa syahadat atuh cacakan kafir anu ti kafir jana mabok zina judi dan lain sebagainya kafir bapak nus deui panggede-gede dosa kan kafir kemudian jana baca 2 kalimat syahadat haji pae surga atuh komo urang nu maca syahadat terus-terusan aturan mah protes ka Allah teu bisa kudu teu ka surga mah atuh syahadat terus bae Gusti cak Gusti pan teu khusyuk lah ulah deuleu khusyuk lah Gusti abdi ku syahadat bae ge abdi mah pokona mah mantak ahli Allah mah ahli syahadat mah geus eueuh nu ka neraka sebenarnya adapun ka neraka sakedeung-sakedeung atuh mah mandak syahadat pertahankan sing ada ieu syahadat mah masyaallah nah nu mantak dibawa di salat ge sugan bae 10 tahun eueuh nu hiji maya tadi harapkeun syahadat hiji nu khusuk mantak penting baca mantak nanaon ge wiridan syahadat paling istimewa syahadat jin kalimatun thayyibah la ilaha illallah lu bantak ahli la ilaha illallah engke di akhiratna dipanggilkan ku Allah ulah ka surga
Orang-orang ka surga wajib jadi batur geus ka surga. Kana raka heula ku kucuprakan teangan nu kungsi bareng ngaji, zikir dan lain sebagai murid teangan heula. Geus gampang maneh mah geus disadiakeun di ditu. Eta la ilaha illallah bisa ku kucuprakan di neraka teu panas. Neangan weh geus sia ieu. Oh, geus beungutan ieu sia. Ambo gepeng kieu banget. Atuh lain gepeng-gepeng gerangkat ceknya apa lagi si ayu kunaon aya di dieu aduh geus ge ngobrolna di luhur atuh ya Allah ya Rabbi kapanggih terus ku ahli Allah engke dibere nu dibere syafaatul uzma kanjeng Nabi urang tidinya 70 sahabat 70 ahli Allah tina hiji 70 dibere 70 tina hiji 70 kabelah dituna ahli-ahli Allah nu berpredikat ulama nya wali mun wali doang nyalametkeun nyana doang ulama doang hampir kurang salamet tapi nya boga predikat solihin atawa wali nya ulama iyalah nu baroga murid-murid loba ulah waka ka sorga teangan heula. Nah iya di akhirat engke saha jelema nu datang bil hasanati ma la ilaha illallah falahu aswan salihah. Saha jelema anu di akhirat mawa kagorengan moal dibales kecuali samisilna deui. Wah la yuzlamun nyana teu dizalim. Teu dikurangan tina balesan-balesanana samet ge. Iyalah nembongkeun keadilan Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dibere rahmat Allah, dibere ridho Allah sehingga urang salamet fi dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan 'alaina fa nattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.